Waluya dongeng Sunda, Waluya Ki Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana pamirsa anu mika membetkan dongeng Sunda. Wilujeng siang, wilujeng patepang dangu deui nya halangkuhan galura anu sami kidagar spesial nu aya di YouTube. Pemirsa, mugi-mugi wae sadayana pemirsa para mancowernya, para pemirsa YouTube. Daramang jarak sarehat, aya dina panangtayungna Allah Ta'ala, sehat walafiat lahir sinareng batin. Jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuy deui pamirsa neraskeun hanca dongeng anu katuna nyaeta hiji judul anu judulna teh Kasarad. Ieu dongeng mangrupikeun rekana kinyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi we tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Malah mandar tiasa janten pamulang katineungnya mulangkeun katineung kamangsa zaman urang kapungkur anu hiburanna teh ting darapong di payunan radio ngadengkeun dongeng Sunda. Pamirsa sabaraha nyangkolong kana waktu urang amparkeun bae deui samakawitana anu tos lanyet sareng barolong komo bari kabanjiran bae. Para samakna sorawug sareng kukurawuna mangga kaparayun sadayana prung Saripah ngabeuleum dirina sorangan dina waktu anjeun kawinannya. Dokter Heri negaskeun, arsad ukur ungeuk tanda nganyakeun. Jadi pas peuting munggaran anjeun teu bisa ngalaksanakeun kewajiban salaku salaki kan? Dokter Heri nyusul tepus ku pananya deui. Nya henteu. Lain peuting harita hungkul tapi sababaraha peuting saterusna oge sarua dokter. Sanggeus pindah ka imah anyar kakara ke rumah tangga teh mimiti normal. Walau narsad bari neuteub ka janela kawas nu jauh panineungan. Saterusna nah anjeun ngarasa puas. Arsad mencrong ka dokter Heri, rada seunggah ngajawab pananya nu eta mah. Jawabannya kuring sad. Dokter Heri surti kana kasenggahna Arsad. Kuring bingung nah harita puas atawa henteu. Sabab peuting harita mayang teh nyeri beuteung. Jadi Arsad teu kebat nyaritana sabab kaburu ditempas ku dokter Heri. Teu bisa ngarasa nikmat cara biasa. Ieu masalahna. Tah eta cenah nah anjeun masih ngarasa aya gangguan ti luar. Rasa salah dina pipikiran Arsad anu nyababkeun Arsad teu bisa ngadeuketan mayang. Kusabab eta, Arsad teu bisa minuhan kawajibanana kanu jadi pamajikan. Omong kosong naon ieu teh dok? Arsad cengkat tina diukna. Lain eta masalahna. Eta puguh mah sidik eta. Anjeun duaan teh teu bisa saling muaskeun. Kahirupan rumah tangga anjeun teh gagal Arsad. Teu mungkin. Mayang mangrupakeun wanoja nu munggaran sarta panungtung dina kahirupan kuring. Salila ieu kuring sateka pola ngabagjakeun dirina ku sagala anu dibogaan ku kuring. Sagala kaboga nah cukup pikeun anjeunna. Dina titik ieu na jero kahirupan anjeun. Mayang paling ngabutuhkeun diri anjeun Arsad. Anjeun teu bisa minuhanana.
Kusabab aya saripah dina pikiran anjeun, teu mungkin anjeun bisa ngalaksanakeunana. Sacara fisik teh mayang kalaparan, salian ti eta anjeun teu boga budak. Konsekuensi tina hal eta teu kumaha carana katempo tina kalakuan mayang anu ku anjeun disebut jurig anu nyurup. Ngadengi keterangan Dokter Arsad teu puguh rarasaan. Asa percaya asa henteu kana ucapan Dokter Heri teh. Tapi sakabeh omongan Dokter Heri memang karandapan ku dirina. Cetrek pamencet rekaman teh dieureunkeun ku Arsad. Aduh, kuring butuh heula. Nya mangga tuh, ceuk Dokter Heri. Arsad ngaleos ka dapur, maksudna mah rek nyampurkeun ka mayang anu kadenge keur popolah, keur masak di dapur. Mayang keur ngeuretan tempe dina talenan sawaktu Arsad datang tuluy malikeun awak mayang lalaunan. Yang hayang teu nanaon. "Henteu Kang, abdi ngaraos sehat," cek mayang bari imut ngagelenyuk kareueutna keur. Yang Billy salami ieu Kang sibuk teras kirang mirosea tenapi ayang aya kahoyong tapi teu tiasa ngedalkeuna. Sok mangga nyarios. Cek Arsad kituna teh dampal leungeun ka tuhuna ngusapan kana sirah mayang. "Anteu Kang, salami ieu akang tos masihan sagalana ka mayang teh. Mayang ngaraos bagja. Nah, kunaon akang bet ngaraos kitu?" Mayang ngajawab bari malik tumanya rada heran sabab teu kawas ti sasarina Arsad teh nyaritana kawas kitu. Henteu Yang, akang bade nemonan deui dokter sareng jananya. Mayang ukur ungeuk bari tetep imut ka salakina. Tarang mayang tuluy dicium lalaunan. Arsad tuluy malikeun awakna nuju ka rohangan di mana Dokter Heri jeung Jana keur narungguan. Pamiarsa sadayana ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kangge pamiarsa kidaga spesial anu resep balanja online. Di Shopee atau napi Lazada tiasa belanjana ngalangkungan produk anu dipajang di dongeng aki di handap pojok kencaya video. Kantun klik we salah sawios produkna bade buku, novel Sunda atau napi ikat atau napi kaos atau napi naon bae oge. Saparantosna lebet mangke ka aplikasi Shopee atau napi Lazadana pamiarsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge. Sakahoyong pamiarsa teu kedah ngagaleuh atau napi wajib meser anu diklik nya tos ka ditu mah tos ka aplikasi mah. Kubalanjana pamiarsa ngalangkungan barang atau napi produk nu dipajang di dongeng aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun kanu parantos balanja oge kanu ngarorojong nya sadayana urang geureuyeuh dongengna prung. Dokter, teori dokter teh salah. Mayang teu gaduh masalah ka diri abdi. Cek Arsad ka Dokter Heri. Teu aya atawa teu daek nyarita. Percaya Sad.
Nu ngaranna jurig nyiliwuri setan minarupa kelong newo-newo setan marakayangan jalma anu kasarad oge sagala rupana nu hal goib eta teu aya. Jalma sok gampang nyimpulkeun kana hiji reaksi fisik atawa kajiwaan hiji jalma. Kadangkala anu boga panyakit ayan atawa sakalor ge disebut we kasurupan atawa kasambat. Tembal Dr. Heri. Ieu teh kasus kapribadian ganda ku parawatan anu sae sareng ahli jiwa anu tepat pasti bisa cager. Jana anjeun teu panuju kana pamanggih kuring Dr. Heri tekebat sabab nampo jana anu ngahulang bari kawasrek ngedalkeun pamanggihna. Pak Dokter abdi salami ieu saduju kana teori Pak Dokter ngan nu janten patarosan saha saleresna Ari Saripah sareng naon niatna dugi hadir di dieu di dirina Teh Mayang. Abdi teh ngaraos penasaran sareng ieu hal teh kada ditaluntik. Abdi kedah tumaros sakali deui ka Saripah. Ceuk jana bari ngabagi reret ka Arsad jeung Dr. Heri. Dokter, kuring yakin Mayang teu gaduh masalah sareng diri abdi. Arsad tekebat nyaritana sabab nampo jana anu ngadadak malik ka palebah panto. Keur kitu ngadadak pletak tarang Arsad aya nu maledog. Arsad mulung barang anu tadi nenggor tarangna. Sidik hiji cincin kawin anu tadi dibaledogkeun kana tarangna teh. Arsad apal pisan kana eta cincin nyaeta cincin kawinna Mayang Arum. Sanu teu sabar nyarita jeung kuring. Kuring aya di dieu. Mayang Arum ngabadaga dina panto bari ngahihi sorana mata kukurayeun. Matak sawan nu borangan, sidik pisan Mayang Arum geus kasurupan. Mayang, maksudna Arsad mah rek ngarangkul pamajikan nangan bae maksudna kaneg sabab Mayang nodongkeun peso dapur kana beheungna. Naon kahayang anjeun jana anu tumanya. Mayang malik ka jana peso ditempelkeun kana beheungna jana. Aduh, dokter, kumaha ieu? Arsad hari weus-weus gempeur ningali jana anu diancam pati ku Mayang. Dokter Heri ukur ngabetem manehna oge bingung ku pilampaheun. Kuring hayang maehan. Kang Arsad, tulungan. Ngadadak sora Mayang anu kadenge timbul tina bibirna. Torojo si panorojol di hareup imah. Tapi jana mere isyarat yen ulah asup ka jero rohangan antukna sipa ukur ngajanteng dina labang panto. Sora Mayang rubah deui. Kuring hayang motong tali ari-ari. Mayang ke ngandung. Ku kuring rek dipegatkeun tali ari-arina. Hiu leungeun katuhu Mayang anu nyekel peso dapur teh ngaheumat.
Congona ngarah pisan kana beteng mayang sorangan. Untungna jana rikat nepak pigelang mayang hiuk plak celeng. Peso teh meceleng lepas tina panyekel mayang. Peso ragrag hareupeun Sipa. Sipa, engal canak pesona. Jana ngagero ka Sipa. Atuh Sipa gancang nyokot peso dapur tuluy beleng-beng manehna lumpat keluar imah. Bangsat, kurang ajar. Kawe lalaki sarwana. Cek mayang bari molotot ka jana tuluy dua cakar ngaheumat rek nyekek beung jana. Tapi dua pigelang mayang ditewak ku jana kep. Bari metakeun pangabarana jana malik mencrong neutup seugeut ka panonna mayang. Mayang undur-unduran ku jana terus disampeurkeun. Naon sia maksud anjeun sabenerna hah? Sok, geura bejakeun. Ceuk jana bari terus mepet mayang tepi ka anak kana tembok. Ditanya kalaka Nyi Kiki, seuri pikasieun, sorana tambah pikasieun. Hiu, pot kembang dina luhur meja dibabukeun ku mayang kana sirahna jana. Untungna jana masih kaburu nakis, brang, pot hancur. Taneuh jeung kembangna mancawura. Siku jana soeh getih ngalai tina tatuna sedengkeun mayang awakna jol ngalumpuruk kana ubin. Dokter Heri jeung Arsa atuh gancang muru ka mayang arum. Dina kayan kitu torojo lain datang. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Lengan kencana ngelek boboko sedangkan lengan katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede, eta geus kunaon deui? Teh mayang teh ieu. Mani pada ngarubung pada mayang kitu. Ngal ka dieu teh kumaha irah jajana atuh nya raribeuh wae di mana Pak Arsad mah geuning. Dede. Eta jangjana getihan ieu, mending diubaran ku awu kanu amis raos kareueut matak dedeyeun geura. Pamirsa jarajan heula mending esok cai odean jeung ibi lah. Deh. Pohara pamirsa. Ngarewong wae bisar witi ye pamirsa. Pamirsa sadayana kuno rojolna bisar witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Kasarat bagian kalima atuh urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Cag urang teundeun dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa anu satia manco satia ngarojongnya. Satia ngadangukeun kana pedaran-pedaran dongeng Aki hatur nuhun pisan. Mugi-mugi nya sasorangan urang salami ieu tetep tiasa janten pangreuah-reuah nggoni ngamumule seni dongeng Sunda. Supados dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep rempegnya, tetep jaya mengudara oge tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda. Pamirsa sakitu heula panginten nu kapihatur Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.